Kapihatur cerita Sunda midangkeun ka balarea anu mikaresep nongton ieu channel mangga kula baris midangkeun carita wadul pikeun ngahibur anu keur ulang jentul ka pamiarsa anu desa oge anu di perkotaan. Kula baris mintonkeun carita Sunda. Egi Fajri baris ngahibur ka pamiarsa. Tong hilap anu nonton di channel subscribe saloba-lobana. Mangga brung dimimitian. Carita Sunda anu judul Hayang Sugi Miara Tuyul. Walah geus mang bulan-bulan ieu kuring ieu ngajalanan kahirupan eueuh we ka endah eueuh ka ngeunah. Naon kudu kumaha nya hirup perih winu aya susah jeung balangsa. Naon kudu kumaha nya nempo batur kabeli mobil, nempo batur loba sawah, ieu itu serbaya ari uing sangsara jeung sangsara bae boro-boro kuna naon jeung eusi beuteung bae lieur nu aya teu can tuntutan ti pamajikan anak jeung rea-rea deui. Naon kudu kumaha ieu uing euy lah hirup hayang ngarobah lalakon can panggih we nepi ka kuari. Lain sih kuring lain siri kabana batur lain hewa ku pedah batur boga ngan kudu reus teuing we ieu ngajalanan kahirupan ku kieu-kieu teuing. Sok ararisin benu aya dipenta sedekah ku batur boro-boro jeung sedekah jeung si peujit ge mun ku hararese lah naon kudu kumaha ieu lalakonnya. Heueuh nek ulin kajang dodo sugan bae manggih pijalanan ieu keur kahirupan hayang ningkat di kahirupan ulah kieu jeung kieu bae sangsara benu aya. Mana pamajikan geus haliu bae geus teu kabeli beas lah geus teu kabeli ieu lah teu kabeli itulah kudu kumaha nya heulah nek anu jang dodo we lah heulanan ngajang ngan hampura bae jang dodo ya paling oge milu ngabako lah ulin ke manehna. Sugan aya we jang dodo jak kuring geus ripuh ieu pengalaman kahirupan seperti kieu. Irahanya hirup boga hayang doang batur sugan aya we jang dodo ya. Punten jang dodo ayah di imah
Ih, saha ye? Orang sobat. Cager euy. Ari awak mah cager. Ngeun biasa we lah. Sapopoe ku bingung bejang dodo mikiran kahirupan. Kumaha lain cager jang dodo. Alhamdulillah pangestoan. Kuing oge cager awak mah ye. Sok. Diuk. Aya sugan cai bae malah. Aya naon ieu sasanarieun? Tuh hiji heubeul teu papanggih jeung lain. Hayang silaturahmi lah ka sobat. Kaduana aya obrolkeun lah. Biasa we lah. Masalah kahirupan. Sugan we jang dodo bisa mere bolongan ka kuring. Oh, nya kitu mah. Siglah. Kumaha. Kieu jang dodo. Ieu kuring tungtutan hirup kakiwarinakeun makin heureut Maksud? Pamajikan geus masehan wae unggal poe. Geus manyun we doang hasupan. Geus ngalanan salaki bodo lah. Salaki eueuh kahayang lah. Padahal mah kuring ge hayang nyenangkeun pamajikan mah. Hayang kita ngabahagiakeun keluarga ngeundalah di kumaha. Jakayan kahirupan seperti kieu. Cik sugan jang dodo ebong bolongan ieu keur kuring. Nya keur ngaronjatkeun kahirupan kuring. Kang, ari hirup manu penting nama urang ulah sok aya sifat ngedul. Kudu boga kahayang. Lamun urang boga kahayang, tangtu kudu sumanget digawe. Ya kuring ge hayang. Kayang mah gede aya itu maksudna mah. Ngeun teh ya gawe ieu lah tenenggel keur kuring mah. Nya aja macul urang mah teu bisa. Punggal panggul kitu deui. Eueuh kaendah keur kuring mah. Nya ari beuteung mah pan teu bisa disampaikeun jang dodo. Nya, Jang Mukri. Ngan kumaha nya? Ja kitu kayaanana urang. Tapi sugan we urang lah. Kek. Kieu ye. Sugan bae di tetangga uing Kang. Aya anu ngabutuhkeun pagawe. Kumaha kira-kira? Tah. Gawe naon Kang? Jang dodo. Cenah mah ngarit keur parab kuda. Ari jang dodo. Tetangga kuring ge ngabutuhkeun nu kitu mah. Lah sagede-gedena upah ngarit atuh sabaraha moal cukup jeung kabutuhan kahirupan mah. Boro-boro jeung nanaon jeung eusi peujit kitu cukup atuh jang dodo. Kang Mukri, nanaon ge tileutik heula Kang? Nya, tapi kurang pas lah. Anak kuring mah teh jang dodo. Kang, hirup mah urang kudu daek payah. Ngaranna ge nyarki payah. Nu penting nama urang dibere cager, bager, kadaek we aya. Ari akang yang kumaha? Ieu jang dodo. Gawe hayang enteng, hasil hayang mucekil.
Kuring mah naon wae ge disorangkeun lah. Nu penting ulang ngaluarkeun tanaga. Hayang ringan lah. Sanajan we cenah misalkeun anak cekdang yang dodo kudu cupang cenah. Kudu naon siap. Nu penting nama laksana ayam. Lain gitu yang dodo. Ai Kang, ulah gitu atuh. Geus bikup pokona mah kieu Kang. Akang Majang coba rebong bolongan anu sakirana bisa ikeun ngaronjatkeun kahirupan kuring ieu. Sok kamana wae coba sugan mere pituduh pikeun kahirupan akang ieu. Ulah kieu jeung kieu bae embung akang mah gawe capek mah. Kumaha sugan pernah papanggihan pernah ngadenge sugan di mana anu sakirana tempat pemujaan Kang. Yang duduk Kang istighfar Kang. alah kagok yang hirup perih jeung perih we lah ku tatangga sebeudina Kang Mayu. Sok gerak bere bolongan ieu keur akang atuh. Teu naon-naon Kang. Ngan wayahna uing ulah kacewit kulit ke bawah daging. Wayahna nya uing mambung ke bawah ku sakaba-kaba. Ngan ukur lantaran sok ukuring ke di bejaannya. Tah. Kumacik anjing. Aya tempat kasugihan mah Kang. Ngon akang kudu siap nanggung resikona. Teu naon keur siap we atuh. Nek naon oge nu penting malaksana lah kahayang. Kitu tah yang dodo. Saha anu teu ngahargaan lamun urang loba duit. Saha anu teu tungkul lamun urang loba harta. Kitu gerakang mah. Cik coba kumaha. Kang, kuring mah ngen ukur nuduhkeun. Ngen lamun aya naon-naon kuring mah ulah dibawa. Tanggung we resokona ku akangnya. Siap yang dodo siap. Akang bisa sugih lamun akang bisa ngajalankeunana jeung patuh kana aturan-aturanana. Teu naon akang nuyul. Nuyul. Siap we atuh. Rek nuyul tarik naon. Gerakang mah moal di punduran. Siap we nu aya. Tapi teu make wadal Kang. Yang dodo. Teu ieu mah. Teu make wadal. Ke ku uing di bejaannya, uing diobrolkeun ngan manggaweulanan. Geura sok kopieunana tah. Tenang we laanan urang. Kayak urang ngobrol, tenang we. Yang moal kamana-mana ya Lin. Moalah ngahaja ka dieu ngaluangkeun waktu. Geus teu kawawa yang ngalaksanakeun perjalanan hirup teh. Aral gerakang mah. Ampun teuing Gitu Kang.
Pamirsa sadaya, urang lajeng deui cariosan atanapi carita wadul dina judul Hayang Kasugihan Miara Tuyul dina episode anu salanjutna.